hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang dek ngabok-brokkeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang. Jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang nafsu. Maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadele nama salat make sorban make jubah korenganan hayang ka alam ulah sok lo ngomong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama hendeuk neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara. Urang boga mobil mewah AC na ge anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna teu geus tah nomor kadua pamajikan geus eueuh mika hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang coba urang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pamajikan di imah bae nol baik tak kira ya Masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda AC eueuh teu tiis sak jadi angkot nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis ku sebab naon tiis hatena ya ieu mah lain jas-jas ieu mah tiis hatena tiis kana awakna tapi urang mah urang ieu kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh